ilmu luhur hate kotor sombong, ilmu luhur hate alus tawado, beunghar alus hate bager, beunghar kotor hate adigung, boga kongkorong ge papanjang-panjang, beunghar geus gedong boga sawah boga kotor hate kana BLT hayang. Maka manusia mah keukeuh cahaya di mana tempatna dina hate anu bersih. Maka ilmu teh nu kudu robah lain tiung jeung baju, lain awak lain bahasa, tina ilmu nu kudu robah eusi hate. Ulah tiung denai, baju denai, HP Oppo, ari kana hutang poho. Kan eta teh eueuh kaera. Maka hakikat ilmu teh lain ngarobah tiung, hakikat ilmu lain ngarobah baju, tapi hakikat ilmu mah ngarobah eusi hate. Robah bahasa ku ilmu teu sunah we. Teu kudu dicampur-campur. Urang mah isan saeutik karawin SMA atawa perguruan tinggi pan bahasa ge kana sunah geus teu pati akhirna teh Indonesiaan tarobah bahasa ku ilmu. Lereung lamun eucereug pan ka budak teh awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu eucereug. Awas jangan main sisi solokan palit keh gitu. Padahal ilmu mah nu robah lain bahasa, tapi ilmu mah nu kudu robah adalah eusi hati. Loba panu boga ilmu robah bahasana tina sunah jadi Arab lain ulah pek bae. Manggil ka pamajikan depan umi jeung abi pek alus we dan kudu tuluy. Ulah umi abi keur ngeunah hate pas ya cucu sia. Jadi naon atuh nu kudu robah tina ilmu teh? Hate. Lamun padina ilmu nu robah tiung jeung baju maka salaki nu bakal rusak. Sebab tiap pengajian ganti-ganti ke bajuna teh. Senin bodas nganyupan bodas kabeh, Selasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh. Cek salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu habung mulian baju. Tamatak geus paheutkeun cahaya ilmu teh aya dina hate. Matak nu kudu robah lain tiung jeung bajuna, tapi nu kudu robah eusi hatena. Nu rudak jadi henteu, nu pedit jadi balager, nu salah jadi saroleh, nu goreng jeung dulur jadi alakur, nu sok pasea jeung tatangga jadi tara. Katiri sanajan satahun sakali datangna pangaosan si eta, tapi kitu kalakuanana dianggap eta teh unggal poe geus pangajian. Sanajan unggal poe pangajian tapi jeung dulur teu akur jeung tatangga ngadon pasea, jigana si eta mah dianggap teu pangajian. Naon sababna? Sabab nu ngaran ilmu teh caricing, di mana cicingna? Dina sirah. Matak persis urang teh seperti budak SD. Lamun budak SD ditanya 5 juta tambah 5 juta nyahoon 10 juta bogaeun teu duitna. Eta urang teh kitu karek seperti budak SD. Dalil zakat diapalkeun, dalil sedekah diapalkeun, pan zakat jeung sedekah mah henteu. Jadi ternyata ilmu teh karek sama sirah, karek apal tapi can boga amal. Well. Ya ulang begitu kan. Dina sirah subhanallah, subhanallah teh maha suci Gusti Allah, nu diomongkeun teh maha suci Allah. Pan kudu rada era lamun hate kotor dikukut, boro-boro mah batur, hate sorangan geus teu ngagugu kana bibir sorangan, matak musuh lain batur, tah hate sorangan, ai bibir subhanallah, ari hate kotor dikukut, matak tong popolotot ka batur nita suci hate, ari sorangan kotor keneh. Weh. Itu pikiran teh naon maksudna. Bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut gerasa panteu nyekruk teteh cek bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu gerasa ongko subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu akhirna teh nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da kongkorong tina lajadah ladang COD ari ongko subhanallah batur meuli motor ratuk angen ongko subhanallah batur meuli mobil muntaber ongko subhanallah batur meuli sawah da modar. Berarti subhanallah teh samad sirah ejeun bibir teu akur ejeun hatena. Matak ulah tutunyuk kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, musuh sabenerna koreh kanu deukeut bae. Aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri tah ieu musuh urang teh. Awak urang sorangan. Bener. Ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi sifat asa kapuji dipiara. Pan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti puji milik Allah. Urang mah eueuh pujieun mata tong legeg hirup. Naon ukur pikalegeg? Jadi ustad ukur disebut jadi kiai ukur disebut jadi. Nah geus wawuh ka alam akhirat yen urang pisurgaeun pan acan. Mata teu kudu legeg-legeg teuing nu ngaran hirup mah eta mah sabatas disebut. Nana gerhana disebut ustad,
disebut kiai, disebut ajengan hoream. Nama jeung hoream sieun teh akur jeung gawe, hanas ku batur disebut ustad, ai pagawean tukang tipu pan era teh. Naon atuh gaweana ustad? Warasatul anbiya, pewaris nabi. Ai nabi ngabariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Grasok ngacung aya teh ustad di dieu nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah aya da lain tahajud eta mah asam urang. Ternyata lamun urang dibawa kana gawe, urang teh karek dituding batur disebut batur. Buktikeun dina gawe matak ceuk nabi imali mana gawe. Ayeuna alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi nah da hirup urang mah asa kapuji bae. Deuk tahajud geun nyen status pang OTW tahajud. Bubar tahajud heulayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunu, oh tahajud teu eureun-eureun. Ah kumaha sia we. Rajin sedekah barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto teh. Jepret foto nyieun status parang-pageun alhamdulillah parantos santunan nu dibikeun 100.000 beungeut batur ditagokeun saumur-umur panu kitu ngaranna ngawirang batur. Dina ceramah teh nyeri kana dada. Mongko alhamdulillah alat keur syukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, boga duit budak kasapalakeun dahar 3 kali baju gonta ganti. Tak sadar tina alhamdulillah urang teh jelema beunghar, ngaran jelema beunghar kudu mere lain hayang dipere, tapi nah kanyataan mah nu beunghar teh yang BLT. Berarti alhamdulillah teh samet bir teu neurak kana jero hate. Matak musuh teh lain batur, sabenerna musuh nu paling hese dielehkeun tah awak sorang. Nana gerhana digian maruk lain perang teh ieu ibu teh lulus perang gitu. Kunaon daek pengajian beres perang ngalawan ngedul gitu. Kunaon bapak daek nyumbang ke masjid beres perang ngalawan pedit gitu. Taya ge kuring ieu teh perang palbah mana sabab kuring apal sejarah Nabi Muhammad lamun ceramah di Bandang Doma di tengah jalan dipenta ya Rasul naon eta doma kumaha cek jamaah keur abdi heukoh poe tak rasa kuring ayeuna amplopan pegat ku ibu belah ditu dipegat belah ditu tapi rek balik jalan ditu. Jadi orang teh saban poe teh perang, Pak. Mataku sabab alam hakikat, maka nu kadua ilmu teh lain ukur dina sirah, tapi ilmu kudu cicing dina hate. Lamun ilmu cicing dina hate al haya'u minal iman, bakal boga sifat era ku ilmuna. Era ibu semakin luhur ilmuna lamun teu tawadu hirup era. Boga harta era lamun fakir miskin teu katulung, boga gedong lo gede oge era lamun eueuh anu nganyang. Sabab nu salah lain gedongna, sakapeung nu salah nu geblek gedongna. Kunaon ibu teu nganyang ka nu boga gedong, da lain teureusep ku gedongna, ngan eta nu geblek gedong haseum pamatuk. Bener Pak. Jadi era boga gedong era lamun eueuh nu nganyang. Boga ilmu era lamun teu kapigawe. Boga harta era lamun yatim teu katulung. Make tiung mahal oge era, tiung marahal, baju marahal, celek ketek sedekah 1000 perak. Tah al haya'u minal iman, lamun ilmu hirup dina hate nu aya adalah sifat ka era. Pan aya nama sifat era eta geus ampir leungit. Nu palinter jeung nu pinter pasea, pan eta teh teu geblek cedok teh. Nu pinter jeung nu pinter parasea, kudu nama nu pinter teh memener anu bodoh, ieu mah nu pinter ngadon cenah dilalajuan ku nu bodoh, palebah mana burgerna justru nu pinter kudu era ku nu bodoh. Nu bodoh jeung nu bodoh hijikeun da teu pasea. Nah, rumasa duanana bodoh, nu pinter jeung nu pinter parasea sombong na kapinteran duanana. Well. Atuh da. Diratuk nu dibubukeun nepi ka dinya tangarah kacedon. Tuh. Gening hirup teh kitu matak al haya'u minal iman. Nu boga jadi pejabat di luhur sehingga beleka era ku janjina. Ulah ibah heula keur hayang janji jiga nu heueuh. Kemarin boga apal ning palebah kampanye aprik-aprikan abreng-abrengan kanal janela ibu abdi di caileun ibu abdi di cail. Aing mah bosan ngadengi pidato nu gelo teh. Kumaha keur can jadi insyaallah lamun abdi jadi gitu kan. Insya Allah ibu lamun abdi jadi tuwe haben demi rakyat loba janji eueuh bukti loba waos nyaros buktos kitu pan kahirupanana teh mana kanyataan demi rakyat teh manehna mah segering saeutik ke Singapura coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan nya ka mana ruangan peda nu sangsara beureun nu datangna oi matak jadi pejabat kudu gablek ka era ku rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat.
Setuju ibu teh karena omongan orang. Nah, itu kudu setuju karena ditembak sararea. Sing era jadi pejabat. Mata lamun ilmu cicing nah teh bakal era Pak. Disanjung batur, dihormat batur, dipuji batur teh lain atoh era. Lamun kuring dihargaan ku batur pelebah mana erana bisi eueuh hargaeunana. Bisi batur ngahormat kuring, kuring era nah bisi eueuh hormateunana. Mata tong hayang dihargaan, tong hayang dihormat. Jelema nu hayang mah artina henteu terhormat, dan jelema terhormat mah teu hayang dihormat. Nah da geus. Kahartos ieu teh. Teu kudu riweuh hirup mah. Teu kudu legeg, geulis, teu kudu gumelis, da ngewa. Mun budak ngora gumelis ge meujeul. Umur 17 tahun datang kuring, sarang nih anak-anak antep. Nini sarangnya Ustaz jongklokeun geura. Nah, teu mikir. Jadi naon ukur pikalegeg Pak. Alam Padang poe panjang negara Tanjung Sampurna gedung Sigurung mobil mewah sawah lega anger we maot mengejar dong bicara rici. Jadi naon atuh nu disombongkeun urang hareupeun Allah teh naon? Mata alam hakikat marada hese rada ripuh sabab alam hakikat lain alam wujud tapi alam hakikat mah alam hate sedengkeun cek ilmu sunnah lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet ngalusan beungeut bisa ku glowing tapi alusna eusi hate cantang tuh katempo dina beungeutna pan loba jelema nu sura-seuri ka itu nama manawian ku ilmu kieu mah kabongkar jelema teh kabeh gitu gini mana puting pengawasan udah mana mah soleh HD HT mana tuh oleh tutulung ke batur mana mah surgaeun ka itu teh mama nabian atuh 100 tempo banget nah someah darede halus budi ternyata keur nyumputkeun niat hate talung keneh jelema hina ti luar mulia ti jero hina di luar ngan mulia ti jero kunaon hinana di luar heuh ngarah aya nu ngahina. Nah ama kejeung ngarah anu ngahina jelema dihina bakal mulia tapi jelema dipuji ragrag ku pamuji jijing rada hese kaciri teu ngartieun soalna jelema teh luarna teh hina nepi ka dihina ku batur tapi si eta tara ngalawan tah ku teu ngalawan teh keur nyebutkeun kamuliaan kartos da bab nu kieu mah kudu lalaunan komo nurutan juga hees mending balik jelema teh katempo hina tapi dihina ku batur si eta teu ngalawan tah teu ngalawan teh eta teh keur nyumputkeun kamuliaan hina luarna mulia jerona leuwih alus katimbang jasna mahal dasina mahal sapatu mahal jabatan luhur ari jerona bangsat kahartos jadi urang dek milih nu mana dek milih dihina batur teu ngalawan keur nyumputkeun kamuliaan dek milih disanjung batur dipuji batur sabenerna keur mager kagoreng patutan sedengkeun Allah nyatet kaayaan eusi hate nu sanyana innallaha la yanduru ila arsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum Allah moal nepo deug pangadeg Allah moal nepo harta bana Allah moal nepo wujud bentuk tapi Allah dengan nilai qulubikum hate-hate araranjeun matak dasarna filosofi manusia gumantung ke si hate nu sabenerna glowing lipstick haseum beungeut bayar heula Bang Emok ngarah teu rudet kekeh Pak derajat manusia mah gumantung hate asli mata bahasana al qalbun malikun hate adalah raja lamun hate geus jadi raja ilmu turun ke hanap disebut ilmu rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang sehingga lamun jelema baroga ilmu bakal peduli ka batur bisi batur lapar bisi batur susah bisi batur teu boga imah leugeudeut teh rutinan 60 jelema tambah 100 jelema tong sarakah teuing atuh hirup teh mun urang rutinan 100 jelema entong sarakah di imah teh dahar heula teuneun sacomot diteundeun da piraku sacomot kudu dibawa ke masjid heueuh dikali 100 pas 100 comot sabaraha piringeun coba atuh ayeuna mah kieu we carana tiap deuk pengajian teh sasenok beas teuneun kana plastik bawa ke masjid kali 100 senok setengah karung bubar pengajian bisi aya miskin teu nyangu rol bisi aya yatim teu dahar pek ta eta teh barokah tina ngaji pan nepi ka detik aya can aya pengajian nu kitu nya ngaji mineng nu sangsara anger ngaji mineng nu yatim diantep ngaji mineng masjid runtuh sataun teu kaomean ngaji nu kitu lain ngaji prek
mata ibadah urang teh lain nu kudu dilalajoan, ibadah urang lain nu kudu loba kadenge, ibadah urang mah kudu karasa. Ibu pengajian ka dieu kalalajoan ku batur katempo, kadenge ku batur ceramahna gerhana bentes tapi hampura karasa teh. Entong karasa ku dulur batur ku salaki ibu. Matak balik ti dieu kudu karasa tembongkeun ladang ngaji. Lamun ibu bacubit rumah tangga datang ti dieu teh langsung tangkep aya. Tangke cek salaki kunaon ai mama oh sing karasa. Anu goreng jeung dulur gawat tepungan hampura kitu bieu urang geus pengajian bener pisan ngomongna nana gerhana yen pengajian teh kudu karasa geuning Allah teh moal ngahampura dosa manusia sameme manusia silih hampura jeung papada manusia tak ayeuna urang loba dosa ka maneh minta hampura ka maneh bisi isu kurang maot atawa maneh ari urang geus silih hampura meureun Allah ge ngahampura karasaeun teh kitu peta teh. Ieu malah lain pan bubarang ngaji teh jeung dulur anger teu akur jeung tetangga parasea nu pedit beuki kumet nu pamer beuki heueuh eta ngaji prek cekuring ge. Matak lamun ilmu geus cicing narasa teu kudu luhur-luhur teuing ilmu mah. Bismillahirrahmanirrahim bakal karasa. Bismillahi bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pengawasa Allah, ku takdir Allah. Bi ismi alam dunya ieu diciptakeun ku Allah, ismi cek Allah geura cicingan asma kami. Kunaon alam dunya riweuh, kunaon aya banjir, kunaon aya gempa, kunaon musibah terjadi di mana-mana, tah sabab manusia caricing lain dina asma pangeran, tapi dina hawa nafsu ku kasarakahan. Padahal leuweung diciptakeun keur bagong, bagong ngarusak leuweung. Leuweung diciptakeun keur maung, maung ngarusak leuweung. Leuweung diciptakeun keur oray, oray ngarusak leuweung. Maung beak, oray bagong teu aya, celek ketek ke manusia, leuweung beak, nah aku bagong. Matak lamun aya pejabat nu rasak leuweung bagong banjir di mana-mana, gempa terjadi, musibah doharo pasada fil bari wal bahri bima kasabat aidinas tuh gesidik natrat ayatna dan urang aya nu kurang sadarnya. Matak ari hirup tong ngewa kana bagong, ngewa mah kana sifat aya bagong mah antep we bisi lapar paraban nama teh jeung kudu geuleuh ku bagong. Oh panajis bagong teh cenah haram teu meunang di dahar sahaja lemban daek kadahar daging bagong. Umat Islam moal wani ngadahar daging bagong sabab diharamkeun. Heueuh ngan teu saeutik umat Islam ge sifatna ngabagong nyuluduk we. Teuing ibu-ibu ting saha teh dicare ku salakina teh mah ulah senam sisi jalan pan teu keur musim ibu senam sisi jalan teu keur musim. Bujur monoyot, bujal kaciri, legging dipake kaluhur you can see atuh urang keur bawa motor tuk tikus ruk carek ku salakina ulah sok senam sisi jalan da bapak teh panas bujur mamah ka teu batur pan ngajawab nah da geus alus awak keur sia keneh nyuluduk we bapak daging bagong diharamkeun tapi sifat jiga si eta oray bacaeun oray teh ganti kulit teh ganti ngaran pan oray teh ganti kulitna ngan ngaran anger oray tah pengajian urang teh kitu teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tempat, ganti tema, hate teh ganti-ganti. Aduh majelis oray. Kena ya ceramah demi Allah. Asal inirah. Ieu teh bacaeun Pak di mana kuring nyokotna bismillah. Ku iradat Allah, ku izin Allah, ku pengawasa Allah, ku takdir Allah. Ismi geura cicingan ieu alam dunya ku ismi, ku asma, asma saha? Bismillah, asma Allah atuh. Lamun cicing ku asma diri egois, cicing ku asma setan ruksak, cicing ku asma sato rajet, geura cicing ku asma Allah. Da urang disebut hamba. Matak manusia khalifah, ari khalifah teh pamimpin, ngaran-ngaran pamimpin deuk niron kana sifat saha, lamun lain sifat Allah mah nya aya pamimpin niron sifat bagong. Nyuluduk kana ngagarong nanti hei. Monya aya pamimpin niron kana sifat orai, pamimpin mah kudu niron kana sifat Allah. Innallaha ma'ana, hirupna bareng jeung Gusti bebarengan lalayetan jeung Allah salalawasna. Tak baca we Asmaul Husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir jeung sejabana. Ya Rahman, ya Rahim, Allah teh Maha Welas, Maha Asih, ta eta mah nu anjeunna boga maha. Urang mah da makhluk teu boga maha, mukhalafatul lil hawadisi. Allah mah beda jeung makhlukna. Allah boga maha, urang leungitkeun mahana. Jadi lamun Allah Maha Welas, Maha Asih, manusia mah kudu cicing di dunya teh ku sifat welas jeung asih pasea moal.
aku naon atuh pas ya berarti ngacedog lain dina asma Allah ya kaharti dah gampang itu jadi hamba Allah tinggal nurut karena sifat Allah. Lawal budak tetangga dagang comro nonton teleho beli moal nama kejeng moal sekurang oke bismillah tetapi gawe juga leh we kana leho teh lamun ibu nyebutkeun geuleuh kana leho kuring nanya nah ibu teu boga gitu pan ibu mah baheula keur leutik leuwih parahnya tina irung tina ceuli jadi batur teh dagang comro ngan eta nonton leho. Jadi nu didagangkeun adalah comro, nu katempo adalah polo. Keur jelema nu alus hate lain lalajo lehona, tapi lalajo comrona keun bae da eueuh comro digalo jeung polo. Anggur bijil sifat Rahman, sifat Rohim, sifat ulas, sifat asih. Karunya teuing ieu budak dagang comro bari nontot leho, da sidik moal payuna ujang ka dieu da mah teh hayang we comro deuk ngasaan 2 siki mah tah aya duit 15.000 ngan hampura meme nyokot comro sing-singkeun heula eta polo. Sebreng-sebreng budak lehona leungit comrona payu kunaon eta ku sifatnya kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajoh titik nah aya warna bodas nu lainna sok ngaraku jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener mata ulah nuduh anu jauh batur keur salah urang asa aing pang benerna sabenerna batur salah kapangi bisa beres ku kapangi nu paling paur jelema salah teu kapangi deudeuyeun jelema salah kapangi bisa eureun Pak tina salahna da kapangi tapi jelema salah teu kapangi deudeuyeun beletuk bapak beger kapangi ku pamajikan ditampol irung nepi ka nyengsol eudeuh beger deui nama kejeng moal pan irung geus ditonyok tah coba nu poe ayeuna anu beger can kapangi balik ti dieu ge kanu ngora Pak ngan endingna engke akhirna sabau-bau natarasi kekeh sabuni-buni lagi bakal kaangse tetep engke geus kolot kurumuy aya budak tinu ngora kapangi dunya menemrak atuh budak ulah api-api nyumput kapangi bapak-bapak kuleom juga nu rumasa lain cenah ngadengeun ceramah budak ieu mah aing asa kabongkar kabeh ulah rarasaan apik bapak ayeuna bapak rarasaan apik tetangga nu hafal dulur Allah preta lain apik sebenarnya mah aya jelema soleh saha nu solehna anu apal ai bapak tapi teu oleh rapat bibirna teu pernah nyaritakeun tah nu soleh masih eta ngan teuing jeung ieu matak lamun apal tatangga nyieun kasalahan omat ibu ulah ngagujrutkeun kasalahan batur nah bisi nu diajak ngalampong nepikeun kasih itu panggih di jalan ibu ditonyok tah naon untungna teh ngagugoreng batur teh naon untungna nyaritakeun kasalahan batur eueuh untung matak cek Allah oge mun nyaho aib batur tutupan da urang ge boga aib nu butuh ditutupan hartos cenah ya guluyur ceramah teh kana hate unggeul di dia mah tuh Rahman Rahim mana innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah ieu pengajian nah jeung Allah da teu percaya urang mah demi Allah ieu pengajian jeung Allah teu percaya Pak isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna nya geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh hayang panggih jeung nanagrahana tanya kuring eta kitu bebengok maneh ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal suudon ampun ieu ceramah bab hate eta rarudak mending baralik heula lamun kuring nanagerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit matak geus tong dibayar entah ridho teteh make jeung teu ridho demi Allah hayang jadi ibadah kikian di ibu atuh kumaha jeung nu hajat lamun teu dibayar entong jadi pamikiran Pak Hajat demi Allah ridho ngan hirup teh kudu adil ari background dibayar son dibayar urang teu goreng hate kunaon teh ngan tujuan lain bayaran dari dunia mah populasan ukur kalangkang nutur-nutur kalangkang tigebrus heueuh kalangkang teu beunang coba we nyamperkeun cahaya kalangkang nuturkeun sorangan jadi jalma nu nuturkeun akhirat
dunya mah bakal beunang ngan lamun jelema nuturkeun dunya akhirat pegat dunya mah moal beunang mata abdi mah deuk neangan akhirat dunya mah da geus dipersiapkeun ayeuna insya Allah bubar ti teh sasalaman punten we cenah kanggo bensin nuhun sateu acan teuing kasirian hirup tuh mana hirup bareng jeung Allah teh mana jelema salat nah jeung Allah can percaya sanajan bapak ongeng-ongengan salat sujud jiga nu nya tahiyat jiga nu beres bacaan aralus da urang mah can yakin bapak salat jeung Allah mana bukti eta bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna geuning salat lain jeung Allah ngareun jeung sombong wah eta aralungna ke rumah saya dalam bener salat jeung Allah ibu sujud ka Gusti Allah ngamuliakeun Allah muliakeun oge makhluk Allah pan loba jelema ngamuliakeun Allah ari makhlukna diledek jeung dihina kumaha cek Allah jelema ngahina ka makhluk kami sarua jeung sarua jeung ngahina ka nu nyieuna ibarat ibu dihina budak ibu pan sarua we teteh jeung ngalamokotan bibir ibu budak dihina pan ibu milu kasihgeung naha nu ibu ayeuna makhluk Allah dihina ku urang Allah nu nyieuna mah hampurannya aheun matak disebut cek urang Sunda Dharma Wawayangan dalang Abah Asep hari wayang nupang pika sebeleunana saha Dorna ya si eta mah tukang adu domba hirup bibir kieu sok sieun tulun Dorna Abah bibir kieu ieu di tasbih karengkel nu dicekelan lambang Islam tasbih ayo kieu eta tegas nyiniran sebenarnya menyiniran hirup wujudna kitu nah bentukna kitu tapi nah kalakuan henteu nempokeun kaislaman tasbih dicekelan ngan biwir geuleuh kasih dorna rujit kasih dorna kabeh Pak lamun lalaju si cepot kabeh resep nepi ka surak naha bodorna lamun lalajo semar kabeh resep naha bijakna lol si dorna hayang balik dah kunaon geuleuh kasih dorna apa karakterna tukang ngadu domba tapi eta dorna beres ngadu domba batur beres ngawayangna bebeskeun kana peti isuk ku Abah Asep almarhum dipariksa eta dorna bisi bajuna peang diganti deui bisi beungeut naruksak digentos deui bisi cet naruksak dicet deui sagelo-gelona dorna kuno bogana mah diomea paduli teu ngarti ge da urang ngomongkeun dorna nu dipayon mah bapak-bapak ungeuk bener ngaruh di tukang mah kalah naon dorna kieu atuh kieu sagelo-gelona ibu satebalik teh balikna kuring urang teh aya nu boga saha Allah taala tong keung naha ku Allah mah diomean lewat naon manusia diomean hiji bisa jadi ku musibah dua ku hinaan tilu ku tudingan opat ku fitnah lima ku panyakit ibu ngagogoreng batur teu eureun diomongan ku ustad bu teu kenging ngagibat kumaha aing ku Allah langsung dipiteskeun bibirna bere bengong ho panjung teu bisa ngomongkeun batur dieureunkeun ku Allah langsung bapak tuh tunjuk wae kana kagorengan batur kieu we ku Allah pan diparengkeun ho pan jadi kitu jadi hese Pak ibu popolotot wae bere belek kan jadi teu bisa popolototna suku tujah tajeh tujang tajong cokot lumpuh nah pan jadi kumplitnya bengoknya merengkelnya lumpuh iya cara Allah Pak cara Allah ngereunkeun kamaksiatan manusia matak cara Allah ngomean manusia matak deuk baong jug dan gege bakal diomean deuk teu balik pek gege bakal diomean di mana ending akhir kartos pek abdi mah teu kabayang atuh ieu pikir sok kabayang tah aduh masuk mau cobrot ngomongkeun batur bere bengo sok ngadongeng di nu bengo teu jelas ngomong lagi ayo naon weam ieu tutunjuk perengkelkeun suku tetaje panjeuh dieu ending akhir pika nyerieun jelema anu hartana bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubak libuk teu kadahar pakir teu ditulung miskin teu dibantu nu ngahutang teu dibere hampura ending akhir kadang-kadang maot hartana bea ku anak incuna kaduhung geus kitu kaduhung baheula keur aya teu dimanfaatkeun kumaha ceuk Allah matak mumpang mengpeng hirup teh nu boga harta mengpeng aya pek atuh tatangga gera bere dulur gera bere saha wae gera bantu imah jompo pangomeankeun madrasah butut pang menerkeun harta teh sidik manfaatna teh heueuh
mengpeng urang keur sehat gawe matak innallaha ma'ana hirup barang jeung Allah saha jelema asa can panggih urang udah ieu ibu di jilbab nah jeung Allah nyaho mun ditanya bu baheula di jilbab teu ari ayeuna di jilbab nah geus wisan lamun bener ibu di jilbab jeung Allah kudu bisa ngajaga lain sakadar di jilbab ukur sirahna tapi jilbab jeung fungsi sirah. Da jelema mah rata-rata tina pamikiran hayang ngomongkeun batur pamikiran goreng hayang lalajo kasalahan batur tina pamikiran goreng tamatak sirah tepek jilbaban lain sakadar sirahna nu kudu dijilbaban usina pamikiranana ari di jilbab kieu mah enteng teuing enteng pan loba aya nama jilbab ngaguyupu kana gosip barareuki jilbab bararadak ka salaki popolotot jilbab bararadak teu kaur batur nyeun ka gorengan bibir galing ngagoreng batur si eta berarti di jilbab sirahna can di jilbab si sirah nu sabenerna wow karep nama bapak-bapak hayang ngarer ka tukang hakan rek batur baong rek batur teu balik rek batur teu salat rek batur kitu rek batur maksiat urang tong milu geumbeur tong hariwang ku jelema salah nu salah digebrusna kana bener tah hariwang mah ku jelema bener ti kusrupna kana salah ji geus kurang kaharti bahasa kieu mah da lieu boro-boro ibu urang ge lieur tong hariwang ku jelema nu salah mah digebrusna kana bener tapi hariwang mah ku jelema bener rata-rata nu bener mah digebrusna kana jelema salah ngarumasakeun salah jadi bener tapi jelema bener ngarumasakeun bener jadi sombong mah eta tiga berusaha etik berage jelema salah rumasa salah maneh teh rumaos we abdi malepat pan jadi bener ngarumasakeun kasalahan salah maneh teh kanu bener gagabah mah jeung salah yo debat jeung aing nya jadi gelo sakurang jadi ieu teh salah jeung bener teh geuning eta keneh beunghar miskin da eusina mah eta keneh dihina dipuji eusina mah eta keneh daet jeung kedul teh eusina mah eta keneh matak naon make jeung beunghar kudu sombong naon make jeung sabar kudu arah naon make jeung sangsara kudu arah eta keneh jelema beunghar pan rugi di akhirat pan jelema sangsara mah untung di akhirat jelema nu sangsara moal ditanya ti mana harta dipake naon di mana harta dipake naon baik nu sangsara nu datangna cawel we malaikatna teu gablek gitu coba nu beunghar dipegat heula di mana harta dipake naon deuk naon jawabanana pertanyaan eta jawabanana ayeuna di dunya di mana harta dipake naon geura bantuan ayeuna yatim geura bantuan miskin geura bantuan jompo maka engke ditanya di mana harta dipake naon yatim miskin jompo nagog hareupeun Allah Gusti abdi saksina hartana dipake melaan jisim abdi salamet jelema beunghar poe isukan di akhirat lamun osok tutulung ka jelema butuh ngan moal salamet jelema beunghar lamun pedit ka jelema miskin bari nu miskin mah gede jasana aya nu maot panggeulana nyokot pacul si miskin aya nu maot panggeulana tahlil si miskin aya nu maot panggeulana nyokot pasaran si miskin matak dina riungan ieu lamun jelema beunghar mung akur jeung nu miskin punten kali-kali mah nu miskin dendam maot si eta bikeun paculna mangga nyen kuburan sorangan manusia mah butuh ku batur matak